ulah ngajakan ngaji ke masyarakat mah tembongkeun heula jati diri. Lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratan. Geus jadi gula sireum daratan. Mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur. Pahit sakena teh mah. Atuh kitu heula. Jadi santri. Aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat. Wah, asana ieu mah peternakeun ayam ya. Dipeternakeun kajian kumaha ge. Lain kitu didikan salaf mah. Datang ka imah, tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah. Eueun nu ngaji maca Quran, nyeun bae pondok ti Hang Awi, leutik mah hiduaneun. Ge datang urang dinya, eta jang nana da? Lah beusi anu ngendong me di dieu. Tuh, sederhana. Tapi pasti. Sederhana tapi pasti karena pasti. Datang kolotna ieu lah teh nu ngaji amil dia tah. Iya tuh betaheun teh moal atuh coba doakeun supaya betah geus itu tadi dinya tah. Tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran punyana. Tuh, geus aya tak wari mah. 5 geus teu mahi. Teu kudu minta bantuan ka bupati, ka camat, ka lurah. Duit nu aya gunakeun heula.